Bebentengan. Kaulinan ieu bisa dipaenkeun ku barudak lalaki atanapi awewe. Nurena 8 orang atanapi lebih. Kaulinan bebentengan ngabutuhkeun strategi anu sae, kagancangan sareng kalincahan. Bebentengan kedah ngagaduhan 2 tim, di mana kedua tim eta kedah ngajaga bentengna masing-masing. Cara mainkeun kaulinan bebentengan, kadua tim kedah ngantoskeun media pikeun janten bentengna tiasa tangkal atanapi bata. Mainkeun kaulinan bebentengan, unggal tim atawa pemuter kedah nyingkahan udagan lawan, lompatan sareng komunikasi saling pikeun newak lawan, nyerang sareng ngarebut benteng lawan. Mainkeun kaulinan bebentengan, unggal tim atawa pamuter kedah nyingkahan udagan lawan. Lumpat komunikasi sareng pikeun newak lawan, nyerang sareng ngarebut benteng lawan.